nureuneuh ulah sok maka paniti sok pada kieu paniti sok gede kieu dek keluar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teu kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat para tur pemerintah bapak-bapak ibu-ibu bil khusus pisan ka Haji Nasir mee non mee lamun teu make M mah jadi naon meureun teh mee apa tuh mee oh dari Bima itu ya udah itulah kalau gitu kukula dibejakeun ge beusi aya nu teu nyahoeun jamaah pajar Nasir bae padahal tenar di planet Baduy mee nya kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang dina wengi ieu dikersakeun ku Gusti Allah kumpul di ihaplah kalayan nyaksian pertikahan jadi nyaksian deui kudu nama ulah nu ngarora bae nu kolot ge atuh aya keneh ieu jatah tah cara haji apeng gitu tah kadengeuna anak da unggal pengkolan resep gitu ieu mah Kinurjaya hiji keneh teu laku teu budak alhamdulillah urang geus ngupingkeun mauizah ti Kiai Haji Jaya Nur mik batur kula ieu waktu dicaringin jadi kula datang ke Caringin nya nangis jadi kiai kula mah santri harita
sok mangmasakeun nyana kula ge di pondok bisa di kiai barang jadi datang ka imah gugur ka kiaianan aju gugur lamun urang nyaritakeun masalah nikah atuh geus nyaraho kabeh ganjaranana geus apa ieu mah dek nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis beak geus teh geulis lamun geus kos kitu ngomongna beak malaya di dukuh mah kula kawari ka dukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina mau melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda mau melulu ka jaluk ngan bentukna we kos karari atuh ada mau kene eta awewe geulis tapi asal kawin bes salakina mau ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi anu kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun barang geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat mimiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jejabis aing sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing teh mah mung aing mah kajian geulis tukang ojek pabeh teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya polisi mah kan boga pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis do mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman cek nya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya di nyana sugih aya di nyana tahta aya di nyana oh di istana atuh cicingna ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon kula deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meren nah tapi Allah maha adil
lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore, lamun urang jore biasana boga pamajikanana gelis, urang pendek biasana pamajikanana jangkung, urang jangkung boga pamajikanana pendek. Maha adil Allah, lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh mah jadi bola bisa. Taetalah keadilan Allah luar biasa. Da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis rembungan kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, Mang. Kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja. Anak raja nu mana ye? Anu geulis teh, anu mun kawin paeh bete. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula. Santri mah geus jago ngitung nya. Daek paeh bung salamet. Daek paeh bung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek ayeuna. Nekat ka santri. Nekat daek geus. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak kerajaan nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, ceng, emang eueuh deui. Lain kitu ceng. Jabejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mah. Kuari malah emak jeung abah ridho hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Atuh sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ka istana. Kabeh careurik. Timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia. Kabeh careurik. Sasalaman ge geus nangkuk geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah. Diiring ka istana atuh urang kampung ka istana. Oh, kos kiai nu kamari ka istana teh teu parantes ka deuleur. Ieu kitu ngabesan ka istana, sendal jepit sabelah lain. Urang kampung dukuh atuh ka istana. Oh. Kadanan ku make batik seragam, jas henteu. Nini ge ilu. Bari kutangna geus talina hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dekanterkeun nikah, aing mah dekanterkeun paeh. Kabeh sakampung milu kabeh. Babaturan lagi geus sekarang geus nekat aing mah. Kuari paeh engke paeh. Ji, sia mah kos perang bae. Teh langsung ditikahkeun. Beres ditikahkeun dalahar bali. Geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana. Geus kabeh nganggap paeh. Sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana jaman baheula mah asal nongkrong beta paeh. Ieu geus kada dengekeun tongkrong. Asal istana tung. Ah geus innalillahi berarti. Poe kahiji tongkrong didengekeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Budak aman ya. Teu paeh aman.
kaget kabeh ge kumaha indung bapa nama geus ngadanekeun tongtrong bae tetep teh orenganan encan begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat balik ke imah masya Allah eta pamajikan nangis siap tempur geus teu make jeroan-jeroan sesegitan ti mimiti minyak duyung datang ke internet dipakai kabel ya lagi barang asup ke kamar teh masya Allah payah mulai gitu. Jadi lain memikiran happy lain memikiran sesenangan ya mikiran payah mulai gitu. Payah mual malam ieu cekeun aing asana aing isu kabejakeun cek ya malam mikiran payah mual aya panganten di mamanegeun nu mikiran payah mual aing mual nyana dieu di kamar kieu keluar deui akhirnya diuk dihareup di luareun kamar cek pamajikanna ka geus peuting ayeuna kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia bukan Kinur Jaya kebal panganten bos lain deui ki uci lama amat sih katanya nah nyana kerki bae panganten kan geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke engke teh keur naon ka wiridan santri kan beda nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieu ya sana paeh geus dikikeu ya lah cek gara aing ye kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema cangkung gede make jas wah ieu masalah ieu sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek wae aing geus nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri siapa bohong aja temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek cenah eleh jin adena geus teu ka kamar cek cenah aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman meneh alhamdulillah masya Allah Aisyah teu kawin jeung can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan jalan ka mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang lulumpangan nu alam dicekel bae teh huluna diasupun ka jas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh
dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito tuh Panglima tuh Panglima siapa Panglima Gatot Subroto lupa tuh yang kecil aja Nasir tuh. Kita lupa terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan cak Raja Jin kagok caknya naik kurang naik ke luhur langit wah cak santri bahaya ieu bahaya tuh caknya waduh begitu naik ke luhur langit aya nuker wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepes wah cek santri aing paeh ieu raga kain kajeng kumaha ge bener tak guprak ka handap pingsan Raja Jin santri mah tuh kok mau pingsan biasa agak bangsal 5 menit 10 menit karak robah cage Masya Allah cak santri orang para insan ya di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti patalukana lahaula. Ya, sia ku aing. Bener bae. Begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh pak wae aja nah sia langsung jana lompat ke istana tok saya cak nu geulis salaki gegeran ieu gegeran buka gegeran cak jana langsung dibuka truk langsung ditangkep buah terjadilah malam pertama. Masya Allah encan hasil makosid can hasil maksud Raja Jin datang ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing eta keur tanggung ge hudang Raja Jin eta santri bacakeun la haula wala bari nunjuk luhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah eta Raja Jin ngagolepak deh Raja Jin ngagolepak nyana naik deui reset kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui nyana la haula wala quwata illa billah golepak deh nyana naik deui beres cek Raja Jin aing ngeles geus atuh pabajikan aing jang sia teureun aing puyang deui jakeun guys kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh raja ge ternyata ngintip ngantu ieu teh paeh cenah raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu isuk-isuknya ada ngarokok bese
Tuan Raja kajinya isi aslina apa bobongkong aing mah besi teu asli doang yang minantu cek ieu ternyata asli aman mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca Waalaikumsalam eta bapana teh ka anakna sasalaman ge teh jadi asli sia apa curig deh sia ieu ulah kitu bah ieu kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya sia ieu aman kula mah boga antina bener sia kula pan mesantren pokoknya aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan nu madak aman nu bener siap Masya Allah ayeuna Tuan Raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku Raja Jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta Raja Jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nureuneuh ulah sok maka paniti sok badak ieu paniti sok gede kieu dekal luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teh kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat Raja Jin ge eleh Raja Jin eleh urang di balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cak ngana teh urang dekat kecamatan camat kan jin bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah dek ke polsek urang ke polsek campur jin jeung jurig teh mah bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah tentara jurig jeung kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakeun la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billahi la haula wala wiridan waliyad la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata masyaallah ujianana mun 1000 7 peuting berarti sabaraha 7.000 mun aya lalaki hayang ka awe embungan bacakeun la haula jadi pelet kan tiupkeun beres puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana
7 paling tidak 3. Coba kira-kira Kitor Jaya milih nu mana ya? Milih nu 100 apa milih nu 3? Potongan 3 lah kos kieu bagus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awewe lamun teu nurut ka urang, berarti ajurigan kan? Urang boga pamajikan, marah bae, kan lainnya nu marah. Jurigna. Nu aya di jero hate juriga. Cekal ku urang pundakna. Naon Kak? Cicing sia. Dicampe ku aing. Boga kira-kira aing nangira-ngira ieu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih keneh bae. La haula wala quwata illa billahil azim. Ciduhan. Tuh. Cak jana geus. Coba teuing ciduh ieu bae. Cagir jana. Manjur la haula teh. Lain lalagaan manjur. Tempat-tempat sangar eta. Pamajikan marah eta. Lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah sebab nu marah lain dirina nafsu nu ditumpakan ku setan usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang. Plek. Urang misalna ka kuburan. Haju kadeuleu beta, ji pocong jata mah. Kuntilanak kadeuleu pocong kadeuleu. Teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu maju kadeuleu bae ieu. Aya di kuburan mah. Kan mentak ieu la haula teh bom. Ieu teh naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas. Lamun kuat salamet, lamun teu kuat nyana nu jurig. Lah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu dipapanjang ge urang nu resep panganten aksal. Geus ieu mah dicukupkeun sakieu padahal mun nyaritakeun tentang fadilah papanganten. Bu gede jasa ganjaranan sageus fadilah papanganten fadilah neangan rizki yakni dagang usaha Masya Allah ganjaranna gede jasa urang usaha lu atlet kesan ngadorong sepeda naik motor maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ka kesangan eta kesang nu nyek celek hiji bae bakal nyaksian di akhirat tiridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi di akhirat engke loba salaki nu endek di ka nerakakeun dijagaan ku kesang cak kesang Gusti abdi terido mun lalaki ieu di ka nerakakeun maha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampe cau jeung sajabana datang ka lu atlet kesang kula saksina ngabelaan pamajikan jeung anak tanpa pohara jasa dan mantak lamun urang usaha bisa niatna atuh ganjar. Nah ieu mun dicaritakeun soal fadilah papanganten lain panganten bae hartina urang kitu naon ngaranna bersenggama jeung pamajikan gede ganjan jima kitu keneh usahana salila imah tangga unik
urang kadedeh urang ka pamajikan dedehin ka urang saling menyayangi emang lain ganjaran beberean geus diatur ku Kangjeng Nabi diri urang heula ka pamajikan ka anak ka zawil kurba ka karakan saja mun dicaritakeun panjang insyaallah irahade waktu ieu sahiji be tadi seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu kudu dicaritakeun bilanganna sabaraha ieu mah aya aturan-aturanana ngan teu kudu imam mantas salat ulah tinggal 7 kalimat la haula wala quwata illa billahil azim komo zaman ayeuna urang teh disebut aman tepati aman disebut tak aman tapi karasana aman berarti disebut teh cekolot bahanet kuku nah ieu sing hade geus urang mun tayang we ka Allah lobakeun maca sholawat di samping maca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 7 ba'da salat kadituna terserah ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi hiji pas terbit matahari jam genep baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut pas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam genep maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu. Di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara. Iji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mendak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dibandingkeun jeung salat sunah ieu gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokona heula aduh cek anu keur dieu ke ziar aing gitu hati-hati salat subuh kamu bau bentek betul salat subuh insyaallah dari tuh gitu jadi urang ieu per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah. Lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tong maka jeung ruku mun ngridit kene can wauh ka Allah lamun masih kene beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangga di imah TV ambalawah ta eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi-informasi
anu memang gitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh tak ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh teh jeung Allah teh jelema barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa aju pake nonton TV itu di Cikupa teh karitu Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi tewarau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti pan abdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabar Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam berapa terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti panyabi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pan cak Gusti salat abdi salat pan cak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusyuk mah tuh hampur bae Gusti begitu tah cek Gusti jalan coba padahal banget sih ada barang di dalam teh bener ada heran saya tiga banget malaikat amankeun teh mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo nu wauh jasam Masya Allah nu mantap libetkeun diri urang wauhkeun diri urang ansongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah ditukna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah ieu lah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala
tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog dengdengan Masya Allah urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde heureun lain eureun deui diajak malah mah teu daekeun ge dipaksa doraka malulu ya Allah ya Rabbi waukeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa moal karasa sodaqoh ge moal aya hook lantaran sodaqoh teh nu dideuluna makna daripada sodaqoh urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sodaqoh ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia urang ye kabeh ye urang ngalahin kadieu sia urang 5.000 bae dicokot deui kembalian tah aduh sodako make kembali tuh kira-kira ya can paham eta kerja itu sodako boro-boro ka batur urang maka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot oh sebenarnya 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuh ka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kudunya oke ka balanja tah ka balanja de tah balanja de ka beuh lain ieu Masya Allah taya orang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tumal bisa naon kudu belajar ke geus belajar geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha dia 10.000 1.000 heuh belajar boga duit sabaraha dia kali 20.000 2.000 heuh sia boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali heuh teu naik-naik belajar teh naik-naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae teu naik-naik takos kitu teh eta Masya Allah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi
diberi ilmu agama, diberi ilmu budaya lain sebagainya, pakai naikkeun darajat apa henteu? Ieu fasilitas ti Gusti Allah, tinggal urang apa? Ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula nu maga. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh, ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar deh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae. Fatihah, dolin, kulya, terus kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Fatihah deui kulya, kulhu deui. Datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet. Nyaho aing babacaan siang mah. Atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi. Ku sebab teu bisa maca Quran aja teu baca eta Quran eta. Geus bae kulhu bae geus, kulhu bae dieu kulhu, kaluar kulhu, di jero kulhu, peuting kulhu barang kulhu bae. Emang di sana eta doang, eta teh Quran. Jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung muni-muni lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 cenah cak kiai. Pan kiai ge Kangjeng Nabi, Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka, abdi deuk demo. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bose mah nundutan, ya lap-lapan lah. Teh jadi tah bahasa-bahasa kos itu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Saya maca naon? Maca kul jasa. Nah, yang maca bae. Engkeuna moal bisa demo ka Gusti. Begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu. Cak sia. Cak sanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia. Ngaji dieu sia ngajina. Cilongok tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas mi'ata marrah mi'ata alfi marrah bajakan ataqallahu pada eta cak Kangjeng Nabi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep numantek para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kereknya mah undangan aing beung paruyang cek kana ieu. Duh, esek cek. Tuh nang puyeng teu lain. Undangan teh kudu mah nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajuz ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Ieu mah lain, rokok beak ieu. Udah nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lagi gua, dakwah sih geus kitu. Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir
lurus baik dilawan ku bari diuk baik ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat baik. Salat sia nu loba jutaan rakaat wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjulan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah bentak. Iblis teh dekat masjid, begitu dekat masjid terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebabnya nama salat ge di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, heh salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus udang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajun kena hees bae cuma doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng sahajengnya nama zikir baik ka Gusti Allah. Iyalah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hasan. Tak lolobana kiai mah harees. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti orang Cikupa kawin kaki Zaid orang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram kabeneran begitu akad tikah mas kawina teh bebejana leungit berarti kuari dihutang cek walinaan katuka wazawatuka binti sarwiti bimahri 10 gram zahaban isya kontan apa hutang ceknya leungit di jalan berarti muajalan hutang 10 gram hutang mobil tu nikah bimahri mazkur ajal kuring nerima nikah kanyi Zarwiti 10 gram hutang. Masalah di hutang tuh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar. Bos ya Sarwiti sosoreun lain sosoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab bahasa urangna naon gaganti apem. Apem ge can kahartikeun gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga harti bae kurang Cikupa. Urang Cikupa memang deet pikiranana. Diberi budi teh ketegah arti naon budi caknya bahasa Arab jinganan datu diaji kurang Cikupa bahasa ortodok bagari maka arti oh surabi beulah aya cengkehan anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung eta sia cek awe emang sok baeud sarua bae aduh adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok balet burung tah cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula berarti nya murah 10 gram nya dihutang kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina bisa cek Sarwiti mun can dibayar moal
boga karek balik geula rek usaha jung atuh didoakeun cek Sarwi teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK. Kuari usaha teu maju-maju, malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet beak kabeh. Mana kontrakan can kabayar. Mana duit dicopet batur, kabeneran deui, kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Ceki Zaid teh ku kieu teh nyain hirup ye. Yuk. Datang ke pamajikan dek ngahibur diri, endahan menta mas kawin. Waduh. Ceki Zaid kieu amat geus sabulan. Ka 2 bulan, ka 3 bulan. Nah, ka 3 bulan Ceki Zaid teh jaka can boga ieu jang mayar mas. Moal bisa kulang mah. Tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin, kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkeun pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh panasaran, sanggeusna panasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwitina kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi isarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul ayhariha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna tarjih berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memeh diwakti. Cara ngabubarkeunana wala pasqa hatta yathbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yana teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep mungguh qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa atau langsung ke kejaksaan. Pagi cek Nyi Sarwiti pagi keneng keras amat bendung kula ya greget hayang gegiraan diurusan. Tenang neng, tenang, negara orang kan negara hukum. Bohong, negara hukum teh pada usero neboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ya jadi mamarahan kieu enak neng kieu kalau boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa pertikahan kula jeung menang geus satahun jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang datang ke kuali itu bisa mas kawin. Saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid, mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Kota pokoknya malah pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Oh enggak kampung, enggak kota. Denan
gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam. Terima kasih. Demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set. Kirimkan gadit. Baca Koki Zaid. Panggilan saya. Berangkat Ki Zaid gadit itu. Zaid. Ini nama Zaid. Betul Pak. Punya isi yang bernama Sari dan Ciko Pak. Betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak. 100 ya Pak. Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas. Betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam, tiap hari saya siap. Tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya, ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahanana adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan. Balik serius ya kan itu, balik idah gesnya siat 3 kali sucian beres. Ceki Zaid mueng ngomong bubar jangan bogoh jasa 1 juta kali bohongan siat mampu bayar mas kawin, balik sia minta ongkos tolong kain lain mere ongkos cak jasa minta ongkos papan anu berpunya hukum kula kaditu manya kudu lempang ka pasar kem sebelah sia an baku aku latih rakyat bapak ongkosan atuh Pak ongkosan dah ongkosan ku aing pada duit 100.000 saya buka sepeda teh jangan aing ke ditu ojol ngaranna tuh kos kitu jadi teh menang saunang-unang nyaho ta urang jadi wauh eta ka Allah teh kos kitu peraturan Allah teh kos kitu jadi nyaho ku hari urang. Lantas ya hukum Allah teh direkayasa begitu tak Sarwiti laporan ke KUA. KUA bukan urusan saya ini mah, urusan saya mah menikahkan, urusan membubarkan pertikahan urusan kejaksaan. Saya mah menikahkan administrasinya gampang, sekali tak 400 gampang itu mah. Kalau ke sana lain lagi, udah ke sana harus berapa urusan saya mah, itu mah saya tidak mau tahu. Datang ke kejaksaan bisa diterima harus ada uang 3 juta. Nu 3 juta iyalah nu pinarakaeun. Cukup jang jaksa kokojayan di neraka ku 3 juta. Sedeng sakitu ge. Alhamdulillahirabbil tolol beralhamdulillah sama ka neraka. Cukup sakitu kita. Sebab lain dek negakeun agama Allah berarti nyana ndek meraup keuntungan dari hukum-hukum Allah nu kuduna ditegakkeun tapi dibuat lahan geura modar sia aing mah ngan ngabejaan doang bisi aing ke di sidang ku Gusti Allah aja Ci bener sia ayeuna pengajian bener pernah nyaritakeun bahwa uang eta teh haram aya saksina jaksa aja jaksana nyala nu nyokot duitna jadi nyala jadi saksi nyala nu nyokot duit sedang sakitu ge lumayan dah mun teu pernah nyaritakeun bahaya kula masa kadang nyaritakeun tamaka rasa kareuntut ka jero hate jaksa langgeng ku sia teu karaksa ngojari sia di neraka sakitu doang kula mah ngan ngabejakeun doang cak jaksa aing minggu hareup moal ngaji itu sia
aing mah teu ngajakan ngaji ka sia aing mah dek nyampaikan hukum doang kiai cenah aing ke bagi 2 bae tong bagi 2 aduh aing dek disogok burung jaksa ya Allah ya Rabbi gitulah ieu keur carita hukum jadi di jero hukum aya lahan untuk mengambil keuntungan dari hukum-hukum Al-Quran anu geus dijabarkeun ku Kangjeng Nabi dikemas oleh ijma ulama dijadikeun lahan di negara ku hakim-hakim ku jaksa-jaksa mejeuna jang kokojayan di neraka ge lain negakeun jeung ngabereskeun hukum anu berkendala manusia supaya plong jaheuh horeng laporan teh ngeunaheun ternyata karasa adilna Al-Quran jujurna jaksa nikmat amat diakuilah ku masyarakat bener-bener jaksa penegak hukum bener-bener Al-Quran teh kerasa ka jantung kerasa ka sanubari kerasa ka urat-urat ge ngeunaheun jasa horenganan ketika orang boga kendala dak cair ieu mah kumaha laporan atuh ka ditu sangat mal bisa saya tidak laporan lapor teh aja jagana kudu 3 juta encan ongkos encan munduran jalan dapur emang ya jalan dapur bejana cenah jalan dapur mah aya eta eungapeun tah menghadapi seorang penegak hukum lantaran teu jujur jeung teu adil teh eungap luar biasa di zaman sahabat bajelema hilir mudik ke kejaksaan teh lantaran tanpa make modal nu matak ngeudaheun A disebutkan A B disebutkan B nikmatmu ayah mudah-mudahan di negara orang balik di ka negara baheula tentang penegakan hukum sehingga karasa kurang keadilan jeung kejujuran negara orang anu dibawa ku para hakim jeung para jaksa di bawah naungan presiden-presiden terpilih mudah-mudahan seperti eta sehingga orang bisa ngarasakeun nikmat keadilan jeung kejujuran amin ya rabbal atawa anu ngabubarkeun pertikahanana teh ieu adalah izin daripada jaksa lantaran ketua atawa kepala teu bisa ngahukuman ku lantaran sibuk maka aya wakilna anu diizinan ku kepala ketika kepala tidak bisa melaksanakan itu pemutusan hukum maka nu diizinan untuk memutuskan hukum ialah wakil atau naib daripada penegak hukum nu diizinan ku kepala silahkeun eta teh lamun qoblawatin memehwati kumaha lamun geus diwati jae kawin jeung Nyi Sarwiti mas kawina dihutang ditanggokeun ku Nyi Sarwiti hees bareng datang ka 3 bulan barang 3 bulan Ki Zaid teu bisa mayar mas kawin keneh bae nyaah jeung deudeuh mah aya ja cinta ieu karunya Nyi Sarwiti begitu ditoel langsung nangkara masang Nyi Sarwiti teh masang atuh der bae diwati geus kaditu nama meureun ngarasakeun ngeunaheun ieu atuh geus lain sakali 2 kali betul berterus rumah tangga ditanya deui ku Nyi Sarwiti geus ka 7 ka 8 bulan bahkan ka setahun ka kumaha ieu masalah mas kawin ditanya deui teh tetep ngabaget Ki Zaid teh yakni teu bisa mayar mas kawin Ki Zaid teh ieu teu bisa mayar mas kawin teh ka belah dieuna Nyi Sarwiti minta pembubaran nikah duh jadi masalah ku ari kumaha lamun Nyi Sarwiti mas kawina ditangguhkeun yana di hutang 10 gram kuari mah diwatina geus diwati mas kawin can dibayar keneh bae kuari Nyi Sarwitina lapor minta dibubarkeun pertikahan menang apa henteu hakim minta ngabubarkeun pertikahanana wa fi isarihi bil mahri
tidak masalah tuh bisa mayar mas kawina seorang suami terhadap istrina. Ya beberapa kaul azharuha menurut kaul azhar mun memeh wati mah bisa dibubarkan la ba'dahu teu bisa dibubarkan pertikahan Sarwiti terhadap suamina nu bernama Zaid lantaran nyanana geus diwati. Sebab eta mas kawin teh iwadun anil budi kuari can dibayar mas kawina geus diserahkeun lantaran karunya teu bisa dibubarkeun tah mah walaupun tetep bae hutang bae mas kawin.